ti kelompok genep Basa Sunda bade ngawawancara Kang Kanha pikeun biografi Basa Sunda. Tepangkeun wasa abdi Harisa Fadila tiasa 18, wasa abdi Kalindra Naila, wasa abdi Kamilia, Wastafdi Aska Wilman, Wastafdi Lutfi Hasmi Ramadan. Sareng Kang Kanha. Turnuhun kesedayana. Mangga tuh di kawitan mohon ya. Sita acana panginten nepangkeun abdi Wastapun Kanha Sandika salah sawios alumni SMA Negeri 3 Bandung ngetragan tahun 2021. Iraha mimiti katarikana dunia wayang, naon nu ngajadikeun akang mutuskeun jadi dalang. Pami abdi mah ngawitan neleuman seni Sunda wayang golek atanapi padalangan teh ngawitan tahun sabaraha nya da hilap deui abdi ge. Mung selenting mah tipun biang, tipun bapa saurna teh umur 3 tahun ge tos nyaho wayang. 3 tahun teh pan ayeuna mah jiga rayarja nyaho mobil-mobilan saurus sehingga ari abdi mah nyaho wayang. Janten seni dinten teh nyepeng wayang, nyaho wayang barijeng eta teh ti sanes ukur ti enjing duwi ka sonten tapi tengah wengi ge teras we nyaho wayang gitu. Janten anu mangaruhana mah anu utamina mah hiji dina darah seni keluarga kumargi di Giri Harja teh mangrupikeun salah sahiji keluarga anu aktif di bidang seni padalangan. Aktif di bidang seni padalangan ieu teh ngawitana ti Abah Sunaria, Abah Hade Pesasi dugi ka abdi lungsur ka putuna ayeuna nya kieu neleuman bidang padalangan gitu. Lajeng. Anu kadua nyaeta saha tokoh anu nginspirasikeun akang dina dunia pawayangan, buah dalang senior atau tokoh pawayangan sorangan. Ari abdi mah motivasi hoyong janten dalang teh kumargi ningal sepuh-sepuh kapungkur. Abah Ade Kosasi Sunaria, Abah Asep Sunandar Sunaria, Abah Sunaria eta teh pun aki sareng pun uyut. Pun aki sareng pun uyut. Tah kumargi kitu janten dina widang padalangan teh ngaraos eta teh luar biasa caket pisan sareng abdi gitu. Janten weh kaditu nama janten cita-cita hoyong jadi dalang teh. Geningan ayeuna kabuktosna lain ukur tina materi tapi tina relasi oge meningkat ku bidang padalangan. Teras Akang nu katilu, kumaha Akang diajar ngadalang? Naha aya guru atawa mentor khusus nu ngabimbing Akang? Upami abdi mah diajar ngawayang teh awalna mah diajar ka di kontea teh pun lanceuk. Anu kapungkur mah abdi waktos SD kelas 3 teh dipiwarang ngawayang di SD. Di Nararaga samen perpisahan. Kumargi kurang pede gitunya dina tampil ayeuna kieu bayangkeun. Budak SD tampil di payuneun wah eta mah nu nonton geus seueur katamah deui tampil nanti lain nyanyi tapi ngawayang. Tah pun biang pun bapa teh ngemut kumaha carananya tungtungna mah kieu urang pilarian budak saantragan jeung Kanha anu resep kana wayang menak we opatan sareng abdi nya ngadamel we tina teh rampak dalang cilik. Nah rampak dalang cilik eta teh ngawitana waktos perpisahan SD di SDN Giri Harja. Nah kadituna duwi kaangge ku bupati, ku Bapak Bupati Kabupaten Bandung dugi ka dipiwarang pentas di 10 tempat desa wisata. Tah tidinya ngawitan latihan teras sareng di kontea kadiekeunna mah da teknik apresiasi. Janten memang pengalaman teh guru yang terbaik, memang leres pisan. Da kadang-kadang kieu abdi mah sok sanajan aya nu uninga tuh wayang pagelaranana sabaraha jam.
Tebak sok seberapa jam? Genep 7 jam. 3, 4. Berarti 2 ya. 2 ya, 2. Oh, salah. Iya nulis. Genep dugi ka 7 jam. Eta teh dalanna teu gentos katamih deui dina pidanganana teu gentos dalang, teu gentos nayaga, teu gentos sinden, pul teu aya liren 7 jam teh. Numawi seni wayang oge tiasa disebat hiburan yang terlama. Ayeuna konser misalkan festival budaya di SMA 3 pan gentos-gentos kan duit ka paling saya tabu 12 tabu hiji. Ieu mah ti tabu 8 wengi duit ka tabu 3 tabu 4 subuh. Kapungkur mah dugi tabu 7 enjing-enjing ti tabu 8 teh. Gitu. Punten Kang, ceritakeun pengalaman unggaran anjeun ngadalang di hareupeun balarea. Oh. Sebentar. Upami ngawayang di payuneun umum mah memang tadi oge tos kasabat waktos SD gitunya mung eta mah 4 dalang. Mu anu berkesan mah waktos kapungkur ngawitan ngawayang sawengi. Tiasa disebat langki sareng pengalaman anu berharga. Janten abdi teh kapungkur umur 17 tahun tos ngawayang semalam suntuk. Sapeuting jemput begitunya. Tahun 2016 pamit telepat maka punggur teh ngawitan ngawayang di Majalengka teras ka Garut. Itu luar biasa. Salah nama kieu wayang mah teu sapertos konser. Pan konser mah merenah gitu nya tempatna di lapang bola atau nampi lapang naon. Ai wayang mah di jalan kieu teh ditutup. Panggung teh di tengah jalan ditutup eta teh akses mobil teh. Mung harita nu hajatna teh bari nutup jalan teu pede. Dalang leutik keneh cenah ieu mah moal loba nu lajo. Ari pek teh waktu sprung duwi ka mobil oge stuck di tengah. Teu tiasa uget pisan. Alhamdulillah apresiasina luar biasa. Tah tidinya ngawitan pede we teras duwi ka seteu acan eta oge tos ngawitan saleresna mah 1 jam 2 jam ngawayang teh. Duwi ka kantos ngawayang di Lampung. Jantan Duta Seni Pelajar se-Jawa, Bali, Lampung, Sumatera. Terus didinya ti Lampung teh hajeng ka Jepang. Ngawayang di ditu di Tokyo gitu. Eta teh abdi mah nguriling teh sanes hiburan tapi ngahibur batur gitu. Gitu. Punten ya Kang. Jadi kumaha Kang Kanha ngajaga sangkan seni pawayangan tetep relevan jeung narik minat generasi ngora. Salaresna mah kieu janten setiap praktisi seni diwajibkan untuk berkreasi jeung kreatif. Etanya anu utamina mah. Kurung we kieu misalkan. Di SMA 3 setiap pembelajaran atau napi unggal dinten we pas istirahat terminaun ayeun tuh ngobrolkeun wayang. Kecuali tugas gitu nya eta mah keun we. Ieu mah nu resep gitu kana wayang langki kan? Langki bisa. Siseueurna mah Bernadia merenya komo ayeuna masa SMA nu juga galau-galauna gitu. Teras naon deui atunya K-pop meureunna. Tah ari kanggo abdi mah kanggo mertahankeun seni jeung budaya wayang teh teu nganggap K-pop sebagai musuh budaya Indonesia. Justru ari wayang mah fleksibel. Nyanyian K-pop atanapi ngaran-ngaran pemain di K-pop teh bisa dicanak. Janten tina carita wayang eta. Malah mah dina ayeuna usum Bernadia lagu sareng sajabina oge ari wayang mah tiasa nuturkeun. Tiasa nyanak gitu, nyanak alurna humorna jol kana Bernadia sareng sajabina eta tiasa pisan. Gitu. Eta salah sahiji kanggo mertahankeun seni tradisi wayang. Kaduana abdi oge aktif di media sosial. Media sosial YouTube,
TikTok, Facebook, Instagram. Oh, nda ari kapungkur mah teu ka emut aktif di media sosial. Mung kumargi corona ieu Covid panggungan teu aya, acara teu aya, kumaha mikir da gabut kitu nya. Kitu-kitu wae sakola ge kitu dengan Zoom sareng Bu Susi gitu pokona mah. Pak Ance Pak Agung tah ngemut we YouTube teh ngahasilkeun. Ngawitan nyobian ngadamel YouTube. Duh ka ayeuna alhamdulillah tos 88.000 subscriber. TikTok oge tos 200 hampir 260.000 pengikut TikTok oge. Eta teh nya kitu upami aya acara, aya dokumentasi, upami aya waktu ngadamel konten. Jutaan deui alhamdulillah dina TikTok penonton oge. Katambih dina YouTube lain ukur tina nambah eksistensi tapi nambah dina sisi materi da pendapatan mah kedah aya. Tah eta pangita. Ayeuna patarosana ngeunaan teknik jeung pangaweuruh ngadalang. Nah, anu kahiji nyaeta naon wae teknik dasar dina ngadalang anu wajib dikuasai jeung kumaha cara akang ngatur sora, intonasi jeung wirahma nalika ngadalang. Pertanyaan anu sae janten ari di bidang padalangan teh 12 tetekon. 12 tetekon padalangan eta teh aturan anu wajib dina setiap pagelaran teh nya kudu aya. Aya ieu salah sawiosna we kitu nya. Sebagianna antawacana teh ngawengku sora wayang amar dibasa eta ngawengku karena bahasa jeung kosakata begitu aya nama. Aya di Sunda ya undak usuk basa kumaha jang ka batur, kumaha jang pribadi, kumaha jang ka saluhureun, ka handapeun, ka saantragan eta teh atos di pola-pola. Katambih deui aya dina ieu ge wirahma. Leres pisan eta teh. Ngan dina wayang mah dina aturan disebatna teh amar dawa lagu. Ari non tangga nada modern mah do re mi fa sol la si do. Ari di Sunda mah aya damina tilada. Eta teh dina gamelan. Aya damina tilada. Janten sanes do re mi. Tapi urang mah boga sorangan do damina tilada. Tah eta oge janten aturan kumaha ieu sora wayang teh. Da sora wayang teh lain beda sora unggul tapi beda teknik oge. Sapertos teknik sora cepot jeung sora dawala. Cepot macam Jamang. Eta cepot. Pami dawala ngirung. Kumaha naramang sadayana gulan. Eta depan beda ta dua. Tokoh wayang teh 150. Janten dalang teh kudu nguasai sabaraha? 150 langkung. Kirang langkung 150. Lain ukur sora deh tapi karakter penguasaan bahasa oge kudu beda. Ayeuna misalkan tokoh Yudhistira, tokoh cepot, dawala keur ngobrol. Beda pan lain dina sora unggul tapi dina karakter jeung bahasa oge beda. Atanapi Gatot Kaca teh pan petinggi gitunya. Ai cepot mah rakyat biasa. Dina segi bahasa tentu beda. Gitu. Aya sora rahwana mah aya oge sisi atanapi bagian anu nuturkeun kana gamelan eta. Eta rahwana. Yung Sinta ngahaleuangna. Anu geulis maniamis nu endah mata kabita duh geulis. I love you darling. Tah eta rahwana. Da ari wayang mah caritana teh dina Mahabharata sareng Ramayana. Pan Ramayana mah rahwana Sinta jeung Rama. Kisah cinta eta gitu. Kitu salerosna mah teknik-teknikna sareng segala rupi aturan-aturan nu aya di wayang. Eta oge anu janten alasan naha kesenian wayang salah satu kesenian anu kompleks. Jeung eta teh kolaborasi sareng seni anu lain. Seni karawitan, seni gamelanna gitu nya.
seni tembang aya, seni jaipongna pan wayang teh gerak aya, seni ukir, seni tari sadayana aya di wayang. Lumayan wayang mah eksistensina ge dugi ka ayeuna ti kapungkur gitu. Kumaha Kang ngahirupkeun karakter wayang jeung nepikeun emosi ngaliwatan gerakan jeung dialog. Ieu mah rupikeun tokoh, salah mah tokoh buatan kontemporer. Mirip sajik. Nya. Ya memang aya nu mangdamelkeun sanes abdi ngadamel nyalira. Namun aya salah sawios penggemar anu ngadamelkeun wayang nya karakterna karakter abdi gitu. Ai wayang mah salasna teu kudu ngomong oge terus kawakilan. Misalkan ngalieu. Ngalieu. Tuh kan ieu nya ngarenghap. Paneta teh penonton geus teu ningali ieu teh kai. Tidak melihat ini kayu kan. Ieu teh jiga jelema we. Ngarenghap. Komo lamun disoraan. Ayeuna lamun leumpangna kieu. Atus. Tuh. Jika pejabat nu anyar nunggu kampanye. Belak cangkeng tuh. Kieu we bari ngarenghap. Da upami teknik wayang oge aya nu saresna upami nuju atraksi. Dalang teh main kieu da tuh. Janten tuh mun aya gelut teh adegan gelut kieu we tuh. Tuh. Eta kelebihan wayang golek teh. Ieu mah saresna sakieu ageung teu? Ageung. Teh teh alit ka abdi mun. Alit. Aya nu langkung cangkung deui. Nah, eta. Gitu saresna mah upami dina penggerakan atanapi khususna dina ngolah rasa sareng olahraga dina wayang. Tina ngolah sorana katami lumayan susah oge. Teu benten sareng penyanyi saresna mah. Gitu. Naha Akang boga teknik khusus dina mainkeun wayang atawa nyiptakeun suasana dina pertunjukan? Setiap dalang memang kagungan masing-masing ciri khas saresna mah. Janten tergantung tina latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, sareng sajabina umur oge eta teh aya pangaruhna sakedik ageungna mah. Rasa model dina pagelaran sawengi aya nu percanten teu dalang teu maca teks. Percanten. Henteu nya. Eta teh teu maca dalang teh. Genep jam. Jadi ayeuna samodel pejabat pidato eta pun aya teksna. Da dilebatna aya aturan-aturan nu perlu ditaati gitu kan. Ari wayang mah ayeuna dalang teh sebagai raja ieu. Merankeun tokoh Yudhistira eta teh Raja Amarta. Terus dirinya teh jadi merankeun tokoh rakyat. Pan beda oge jomplang kan. Tapi dalang kudu nguasai eta. Eta teh namina olah rasa. Janten ari dalang mah ditonton teh ku bapak-bapak, aki-aki, nini-nini, ibu-ibu. Da memang relevan gitu, relevan sareng kehidupan maranehna. Dalang oge kagungan bisa disebut sebuah pengaruh tinggi. Misalkan kapungkur contohna. Abah ade ku Sasi Sunaria ngadamel lalakon Dawala Gugat. Dawala Gugat eta teh zaman reformasi, zaman Orde Baru. Zaman Pak Harto kapungkur teh.
Dugi ka ayeuna dawala gugat teh dawala rakyat leutik ngagugat pejabat. Dugi ka ayeuna lalakon eta masih eksis. Berarti lamun masih eksis berarti naon? Sesuai kan? Relevan. Nah eta. Keajaiban pola pikir manusia teh dugi kadinya. Eta. Mun Kang ayeuna pertanyaan anu ngeunaan atau panarasan anu ngeunaan pangaweuruh. Sakumaha sih pentingna pangaweuruh kana cerita filosofi jeung ajen inajen dina pawayangan pikeun saurang dalang. Jadi lain ukur dalang tapi setiap jelema dituntut untuk berpikir dina hirupna. Tah komo deui dalang anu ditonton ku batur anu merankeun puluhan tokoh dina hiji carita. Pangaweuruh eta teh luar biasa. Janten kieu abdi lebet ka SMA 3 ari di dieu mah pan anu seni teh lebet ka sakola seni oge. Kuliahna kuliah seni ari abdi mah teu. Ari abdi mah sakolana oge ka SMA biasa. Sanes SMK kejurusan gitu. Kuliah oge henteu ka seni, ka komunikasi. Nah, eta oge aya nu naroskeun gitu. Nah, cenah henteu ka seni padahal kan mendalami dunia seni gitu kan, jadi dalang. Jawaban abdi mah simpel, ari dalang mah lain ukur menguasai ilmu seni. Tapi dalang mah menguasai keseluruhan. Enak dalang pan sebagai raja, merankeun tokoh raja. Merankeun sebagai wakil na raja, patih eta nabi senopati. Katamih deui merankeun tamtama prajurit sabina. Dalang teh kudu nguasai ilmu matematika, politik, agama, ekonomi, sosial jeung sajabana. Lamun teu kitu, teu layak deui disebut dalang. Da dalang teh salarasna mah asal kecap tina ngedal piwulang. Ngedal piwulang eta teh menyampaikan hal-hal yang positif yang sifatna anu ngajak batur. Ngajak batur ajakan gitunya. Lamun dina agama mah nya ustad begitu. Tah gitu salarasna mah. Ayeuna lamun ngajak ka batur tapi teu jelas ngajakna kumaha rek naon atuh. Janten dina ilmu oge kacida penting. Jadi kumaha Kang Kanha ngadalian jeung nafsirkeun cerita wayang sangkan bisa nepikeun mere pesan moral ka panonton. Ari abdi mah gumantung kana tokohna salerosna mah. Ayeuna anu ngomong teh anu diperankeun teh tokoh naon. Tah ayeuna dina teknik komunikasi memang upami narik perhatian nu lalajo teh kudu ari urang Indonesia mah urang Sunda khususna kudu anu pikasirieun heula. Kakara asup. Contoh we di sekolah aya guru nu serius teu, serius full ngajar. Hese kan? Hese nerap. Pak Agung mah kalau buat anu resep heureuy. Jon nerap. Eta teh memang salah sahiji trik. Dalang oge ngangge eta. Nu mawi duwi ka ayeuna selipan humor teh memang kedah aya. Kanggo naon? Kanggo ngajembatan ilmu-ilmu anu bakal ditepikeun ka nu lalajo. Supaya naon? Ngabangun komunikasi anu dua arah. Disebatna komunikasi anu efektif. Kan gitu aya kapungkur mah full serius teras. Pan ayeuna mah jenuh. Kata mah di kehidupan lieur mun lalajo teh ditagih Bang Emok, lieur berenang. Tah, meureunnan anu diperlukeun ku nu lalajo teh hiburanana. Tapi urang sebagai praktisi, sebagai dalang lain ukur hiburan tapi kudu aya bawakeunun. Jadi kudu aya pesan moral. Jadi istilah nama lamun misalkan rek ngasupkeun hiji dalil, hiji ayat tentang hal kebaikan kanu lalajo eta teh kudu aya heureuy heula. Atawa carita-carita.
gitu. Upami tos penonton keur seuri tak asup kakara asup ilmu jeung pesan moral eta. Kumaha pandangan Akang ngeunaan perkembangan wayang di era modern ieu? Perkembangan wayang luar biasa seleresna mah sapertos anu tadi diuningakeun ayeuna wayang teh lain ukur ditonton nanti pan eka pungkur mah nonton wayang teh nya di tempat weh. Moal tiasa misalkan orang Amerika lalajo moal bisa tuh kumahan carana tapi enak mah eksistensi wayang meningkat teh kumargi aya media sosial. Personal branding seorang dalang teh memang peryogi pisan, perlu pisan. Ta ayeuna personal branding dalang dipake pikeun ningkatkeun eksistensi wayang. Ngadamel konten di YouTube, ngadamel konten di TikTok eta teh salah sahiji cara saleresna mah. Supaya naon? Supaya sok sanajan batur teu apal oge. Nah, FYP meninjol ngaliwat dengan teh salah sahiji cara saleresna mah supaya anu nonton teh lain ukur urang Sunda unggul tapi urang luar oge aya. Malih mah abdi oge ninggal dina statistik YouTube penonton tertinggi selain Indonesia teh aya di Malaysia, Amerika. Katinggal Singapura aya, Arab mah komo ari Arab mah puguning anu sok anu damel di ditu pan gitu. Eta oge salah sahiji ciri yen seni wayang ngaronjat. Numutkeun Akang naon kalungguhan jeung fungsi wayang dina masyarakat Indonesia ayeuna. Ari fungsi wayang ari kapungkurpan wayang teh dijieun media pikeun nyebarkeun agama Islam di Nusantara. Tah ari ayeuna mah lain ukur nyebarkeun agama Islam tapi janten media hiburan, media dakwah mah komo pan wangsul deui tadi. Teras dalang oge ayeuna mah rata-rata kudu aya nyanyian. Jiga lagu Jayanti kudu aya ayeuna mah. Kudu bisa deh eta dituntut da eta media hiburanana. Da lamun ayeuna dalang teu heureuy, teu aya muatan-muatan anu ngahibur bakal ditinggalkeun ku nu lalajo. Janten ayeuna mah fungsi jeung manfaat teh lain ukur nyebarkeun pesan moral tapi janten sarana hiburan kanggo masyarakat. Katiluna wayang oge diangge pikeun jadi jembatan. Jembatan komunikasi pemerintah sareng masyarakatna. Lamun aya aspirasi ti masyarakat anu nepikeun teh wayang ka pemerintah. Ayeuna sabalikna pemerintah mun aya program wayang anu nepikeunana ka masyarakat. Tah eta simbiosis mutualisme gitu. Naon pesen Akang pikeun generasi ngora nu hayang ngalestarikeun seni wayang? Ari ti abdi mah mung sakedik. Hiji harapan anu gede kanggo generasi-generasi anu ayeuna khususna reueus pisan saleresna mah sumpingna ayi-ayi gitu nya adik-adik kelas, adik-adik angkatan sumping ka dieu naroskeun perkawis biografi sareng kesenian wayang kumargi moal aya nu nyaah kabudayana lintang ti bangsana lamun lain ku urang rek usaha deui lamun lain ayeuna rek iraha deui. Kumargi kitu hayu urang ronjatkeun cinta jeung deudeuh ka kesenian urang. Kumargi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budaya hancur bangsa oge bakal rusak. Gitu. Hatur nuhun. Cakap sakitu nu kapihatur. Hatur nuhun kana paratosanana. Hatur nuhun kana paratosanana. Sampurasun. Sampurasun. Dadah. Nah.